Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid SDIT Patahila khususna kelas genep ya. Wilujeng patepang tahun ya. Wilujeng patepang sareng Bapak ya. Ayeuna di kelas genep bahasa Sundana dicepeng ku Bapak ya kamari mah ya bahasa Sundana teh kelas 5 mah kubu iam. Ayeuna kelas genep bahasa Sundana dicepeng atau diajarna ku Bapak ya. Nepakeun nami Bapak Irfan Saleh ya, pasti tos kenal ya. Nah, sareng Bapak mah. Ya. Nah, ayeuna samemeh urang lebet kana materi ya. Dina diajar bahasa Sunda di kelas genep ya. Aya anu wajib digaduhan atau ada yang wajib harus kalian punya ya. Nyaeta kamus bahasa Sunda ya. Diwajibkeun ku Bapak gaduh atau punya kamus bahasa Sunda ya. Sedang soalnya kieu ya pami urang tegaduh atau tidak punya kamus bahasa Sunda ya, kumaha rek diajar gitu ya. Sabab bahasa Sunda teh di lingkungan daerah atau di provinsi Jawa Barat nyata wajib ya, sabab bahasa Sunda teh termasuk muatan lokal bahasa daerah ya. Kenaon sih di Bogor aya bahasa Sunda? Nah, sabab Kabupaten Bogor teh salah sahiji kabupaten nu aya di di provinsi Jawa Barat ya gitu. Pami Bogor, Kabupaten Bogor aya di Jawa Tengah pasti ngagunakeun muatan lokalna bahasa Jawa ya. Nah, jadi ayeuna wayahna ya kelas genep mah diajarna rada ketat ya. Jadi kudu gaduh punya kamus bahasa Sunda. Nah, misalkan Pak saya can gaduh, Pak saya belum punya. Nah, kamus bahasa Sunda teh ayana di Opismat aya. Aya di Opismat, di toko-toko buku ya, di Pasar Jonggol aya. Coba pilarian we di pokoknya di toko-toko buku ya, ulah milarian di toko pakaian ya. Nah, jadi melarian kamusna teh di toko buku ya, sanes toko sembako. Ya, itu ya sekedar pembukaan. Ayeuna tahun kamari mah diajar bahasa Sundana teh make LKS. Ya. Ayeuna mah diajar bahasa Sundana tahun ayeuna satauneun ya, sahiji semester 2 semester nganggo make buku paket. Nah, dina buku paket orang diajar sabaraha bab sih. Nah, dina semester hiji dugikeun semester 2 teh. No, bisa ditingali ya. Coba dibuka di buku paketna di daftar eusi ya. Di daftar eusi dina pengajar hiji orang diajar nyelametkeun makhluk hirup ya. Atau menyelamatkan makhluk hidup ya. Di bab kedua orang diajar dina pengajar 2 ngahiji dina berbedaan. Jadi bersatu dalam perbedaan. Nah, istilahna bineka tunggal ika, walaupun beda kita tetap sama itu ya. Terus dina bab 3. Di bab 3 aya Inohong Sunda. Inohong Sunda teh artinya tokoh Sunda. Nah, bab terakhirna di bab 4 aya globalisasi. Nah, eta. Jadi semester hiji orang diajarna
opat bab ya, syukur-syukur orang tiasa nyelesaikan ka opat bab ieu ya. Nah, ayeuna orang masuk kana pangajar hiji ya. Nah, buka halaman 2. Dina pangajar hiji orang diajar masalah carpon. Terang naon artina carpon? Ya. Naon artina carpon? Ya, cerita pendek. Nah, jadi samemeh diajar dina carita pendek ka kenur Bapak bade ngajelaskeun naon artina carpon. Carpon terus aya bagianna naon wae ya. Nah, mangga saksikeun iklanna. Deng deng. Nah, ya. Ya. Carpon bisa dibaca ya. Carpon nyaeta karangan rekaan fiksi. Nah, ya. Rekaan fiksi anu wangunna pondok sarta ngan ukur ya. Ngaukur ya. Ngasongkeun hiji peristiwa ya. Jadi wangunna pondok serta ngan ukur ngasongkeun hiji peristiwa ya. Nah, carpon umumna nyaritakeun hal-hal anu sifatna realistis. Nah, diangkat tina kenyataan eta ya, eta masalah arti carpon. Nah, dina carpon teh aya 4 bagian ya, ku Bapak tulis kahiji ya ciri-ciri carpon. Nah, ciri-ciri carpon nu kahiji bisa rengse dibaca dina sakali mangsa ya. Jadi nah, tuh. Silakan kalian perhatikan ya. Nah, ya. Nah, ya nu kadua alurna teu komplek, fokus ka hiji kejadian. Nu katilu mere kesan bener-bener kejadian. Nah, ayeuna unsur teh aya 2, aya intrinsik, aya jeung ekstrinsik ya. Jadi aya mun intrinsik mah kahiji aya tema, aya latar tokoh ya, alur cerita, aya nu terakhir amanat eta ya. Nah, terus nu bagian katilu nyaeta aya unsur ekstrinsik. Nah, nyaeta nilai-nilai dina carpon mangrupakeun latar belakang kehidupan pangarang ya. Jadi nilai-nilai dina carpon eta teh jadi naon? Latar belakang kehidupan si pangarang ieu nu nulis ya. Tuh. Nah, sedangkan teknik kaopat teh aya teknik nulis carpon. Nah, teknik nulis carpon teh kahiji tema. Nah, jadi samemeh urang nulis teh carpon teh, jadi orang kedah nentukeun temana naon ya. Misalkeun temana teh main bal di lapangan Senayan. Nah, terus bahan ceritana naon? Bahan ceritana iya ya. Terus alur ceritana kumaha? Terus tokoh dina cerita eta saha? Misalkan Bambang Pamungkas. Terus naon deui? Febri Haryadi ya, Ferdinand Sinaga saha tah nu jadi pemain timnas nah, gitu ya. Dialogna kumaha? Terus sudut pandang tina tema eta kumaha? Ya. Nah, terakhir prak-prakana kumaha? Ya, jadi eta unsur teknik nulis carpon ya. Nanti bisa dibaca dina video ieu di bagian terakhir ku Bapak terus di screenshot ya. Dina Bapak nyandak tina Google ya masalah arti dari carpon. Nah, ayeuna urang balik kana materi. Nah,
Dina materi buku paket, nah bisa dibaca ya. Nah bisa dibaca di rumah ya, di bumi. Nah di dia judulnya Kaeurat Kenur. Naon Kaeurat Kenur teh. Jadi bisa dibaca ya. Nanti bisa kalian cari Kaeurat teh naon ya. Nanti di halaman 4 teh aya kamus alitna. Nah, bisa dibaca geleber teu 5 manuk tep 5 manuk piit teh euteup dina pare ya. Nah bisa dibaca iya dibaca dugi ka halaman 4. Nah iya jika dia dugi ka dia ya dibaca ya. Nah mamitos dibaca terus tugasna ya. Tugasna teh nyaeta tugas pancen mandiri ngadamel video sambil baca carpon ieu ya. Jadi carpon ieu dibaca nganggo video ya, divideokeun dibacana terus samemeh dibaca langsung perkenalan heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bla 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 bla. Nami Abdi Ahmad kelas genep A, B atau C atau D ya. Nah, abdi bade maca carpon anu judulna Kaeurat Kenur. Langsung divideokeun ya. Divideokeun dugi ka dieu bacana ya. Eta tugas awal. Ya. Nah, ku Bapak ditulis saha-saha anu ngumpulkeun tugas. Pami teu ngumpulkeun tugas, langsung ku Bapak dilaporkeun ka wali kelasna ya. Misalkan Ahmad teu ngumpulkeun tugas ke ku Bapak dilaporkeun ka Bu Okta atawa ka Pak Abdullah, ka Bu Lita atawa ka Pak Anto. Ke wali kelasna ngahubungkeun si Ahmad, nelpon si Ahmad bahwa can ngumpulkeun tugas bahasa Sunda itu ya. Nah eta ayeuna urang diajarna sakitu wae. Insyaallah engke minggu payun disambung ya. Insyaallah minggu payun disambung. Cekap diajarna. Jadi ayeuna diajarna maca carpon di halaman 2 dugi ke halaman 4 teras tugasna baca ulang carpon eta sambil divideokeun ya, sambil divideokeun bisa dikirim langsung ke WA Bapak ya. Nomor WA Bapak 0 engke bisa minta ke walasna masing-masing ya. Cekap atur nuhun. Nah engke slide nu terakhir dina video ieu aya screenshot masalah arti tina carpon terus ciri-cirina unsurna jeung nu tadi ya cara nulis carpon tersebut ya. Gitu. Samemeh ditutup jangan lupa di like and subscribe ya. Tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.